Ayo nomor motor mah ya teh geus sarua mah jeung STNK geus sesuai lah. Itu ngan lamun misalkan ku harga sakitu mah asana mahal teuing. Gitu. Masalahna ieu STNK-na can diperpanjang. Justru urang mah hayang nu pondok ieu ge panjang teuing tah hayang masa kieu ye. Kami tinggal sup karena dompet simpel. Punten pada tumaros ai dupi jalan ka langit ka paling mana nya? Punten abdi ge jalmi enggal di dia. Oh, bias. Mana? Anjing. Repot ICU mah. Kacau aing geus ieu mah. Eta kutil? Lain bedul, ieu mah kutil. Ya, aing. Aing sugan kutil. Nya, cek aingnya anjing. Ripuh nu bonge jeung nu bonge ngobrol rojok kayaknya ceulit teh sakalian anjing ku obeng tah meh ngararemplong. Lu sudah ieu teh HP mang. Tapi urang teu boga duit ieu teh. Tah si Akang ieu tah. Naon dijual cenah HP teh Kang? HP si ieu? Naon si ieu? Anjir. Podo merek naon alus alus teh. Alus. Dicek dia. Dicek. Jual sabaraha? Nah, sabaraha we payuna butuh pisan duit ya tuh. Cek tulungan lah. Lengkap keneh. Komplit lengkap dijamin. Benar alus. Alus. Ayo surat-suratna keneh loh. Aya di bawah. Tingali surat-suratna. Surat naon? Yang digede-gede teuing. Surat kakak atau mang ieu mah surat HP nu sakayana dus nih, dus HP. Kan itu meuli HP teh meureun aya dusna, jeung dusna ningali dusna gerak. Aya di bawah. Dus HP lain dus ale-ale. Gering. Mo, beja cenah mana putus deui, geus gua ganti can. Acan puguh be. Gitunya ai bobogohan jeung nu saumuran teh be. Pasya wae geuning duder wae euy. Yeuh, engke mah kanini ge Ramo. Kanini mah tuh be. Eta urang keur nyanyaahna ditinggalkeun maot atuh jadi duda urangnya. Yeuh nya moal ame teu jadi duda, nini-nina di air keras mau ame awet. Sok alus geus si enteuna pewet di air keras jadi cangker. Hah, di be. Heueuh atuh. Heueuh atuh Bijana kamari maneh ribut cenah jeung si Ustad. Brad. Masalah naon deui maneh jeung si Ustad? Depan si Ustad teh nanya ka urang teh. Oh, cenah. Kala. Nah itu merelong kana senal urang anjir. Naon pada sisirangan kumaha? Hampura tara si Brad manya tara nukeran senal di masjid balik Jumaahan tara. Si Saremo mah minang. Ieu mah caritana kamari meuli urang 2 pasang sekaligus 2. Ngaborong eta dina keranjang koneng tah. Hayang kapake 2 nana, utak dipake 2 nana najan sisirangan ge bae. Ya, bisa terpercaya sok tinggal dina keranjang koneng tah. Lain ti masjid. Hampura. Kieu ge. Terus kumaha? Si Ustad teh nanya ka urang teh. Mau mana daek teh asup surga cenah. Ya terus naon anu salah anjir jeung pertanyaan si Ustad eta. Urang mah terjadi masalah, Brad. Kan si Ustad na we. Kan kurang teh dijawab. Urang mah moal wakatan urang teh. Betah kene di dunia sok we Ustad daek teu lama. Kitu kun kalah nyereng si Ustad geura. Cek aing omongeunna si Saremo anjir. Geus nyaho Ustad teh pana teh geus aki-aki si teh kasinggungan bae. Maneh anjir eta tah anjir jawabanna pi omongeun si ieu. Parah anjir Saremo ieu. Ampun teuing. Tah, ayeuna mah geus paham kan, Paham di. Tah bibe naek nanya nya. Sok. Saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka? Abi be. Ah, bener Mo, maneh pinter gini.
Ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu di pikiran ulu Bi? Pokona unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Heuh naon atuh kunaon cing ngobrol cing. Sugan orang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying. Anger ieu bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please Bi. Ya konsep irit mah ajang anu beunghar. Ajang nu loba duit. Nya anu teu gablak duit mah teu kudu irit pan geus irit di ditu na ge. Ya guys ya. Geus Habibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya. Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut. Irit ka asupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut. Nya geus irit kasebutna teh. Geus Bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jang nu baleunghar itu. Kurang mah ulah lah teu kudu. Anger rubi aing ya rempag. Mo, mana rajin ka sawah anggrek teh amun wae kolot mah di. Penting mah ka sawah we atuh Bi. Sing aya ka daek atuh mana di sawah teh. Deui Bi, cek si bapak ge. Lamun kolot keur gawe tempokeun. Nya geus we kurang teh ditempokeun. Bari ngopi, bari udud ning. Paingan atuh. Bari gogoleran geura mun numpukkeunana moal ambek bapa maneh geura. Oh gitu Bi. Heeh, ajaran. Heula atuh isuk mah.